Kuring anu saketerang kuringnya di pasian wartos ku kolot teh ku sepuhnya artina lamun sejarah heuleutnya di Buyut Cibogo gitu. Nah kadinya tah Buyut Cibogo teh pan kapungkurna teh lanyarana ge jalmi baheula lah tiasa leungit tiasa timbul gitu. Nama ngan kuring hampura bising teu aya anu masih kurang jelasnya sabab kuring nage an saketerang kuring man kitu wungkul tah kitu. Ari Buyut Cibogo teh nya eusina teh tah ngaetan Buyut Depok ieuna teh putrana teh kitu. Ngan putra eta teh nya cek sepuh teh kitu da kuring ge lamun teu terang ti sepuh mah terang kadinya dinya gitu. Ya anu matak ge cenah lamun anu janten kuncen di dieu teh teu kenging jalma sanes keturunan turunan jeung keturunan gitu. Barang eusina lamun sejarah heuleut mah nya kitu kulantaran ari Buyut Cibogo teh pada ngundang-undang. Da anjeunna teh di Cibogo nyaung di Cibogo teh tah sebut bisa disebut Cibogo keur gogo anjeunna teh di walungan di dinya. Tah sampai nembus ka Cisambeng teh tah asalna teh dieu. Matak di Cisambeng ge aya Depok. Sebutna Depok Cisambeng gitu. Nanti dinya kulantaran ari Buyut teh arana ge repot seueur nemen tamu nuti dieu lah ayeuna mah ka rek di ieukeun bae lah ini diputuskeun gitu. Nanti dinya tah ngeunaan sejarah heuleut mah jadi ti dieu teh da anu dongkapna teh ti kaler. Matak aya Kiara Lawang di kaler teh aya disebut Kilalawang teh Kiara Lawang teh bendungan tamu anu ti mana-mana di hadangna teh di dinya heula. Jadi lamun di dinya teh nya anjeunna teh aduh ieu repot-repotna kitu jadi sebut heuleut teh jadi ieu teh ya dicipta aya di dinya nya masalah artina disebut heuleut teh nya kitu asal mah nya anu ngayekeun teh ti Buyut Cibogo. Itu aing ripuh ku tamu ti dieu jadi dicita jadi leuweung gitu. Jadi latba leungit hilang. Jadi leuweung itu kajon mun recot mak ieu budak careurik ke disangka manuk. Tah ku tamu mah aran di dieu teh poek teu aya. Tah nya ngundang-undang nama eta. Tah sejarah heuleut mah kitu ngadatang kadinya jadi lat leungit. Nah, terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya untuk lebih mengenali, menghormati juga untuk melestarikan daripada budaya bangsa kita dan untuk menghormati para leluhur kita, para pendiri desa Heuleut ini. Semoga konten saya ini bermanfaat agar semua bisa tahu bahwa ternyata di desa Heuleut ini juga banyak para pendiri dari seorang waliullah juga. Demikian, semoga konten saya bermanfaat. Kalau ada kekurangan, kritik dan saran, dan juga saya minta subscribe-nya. Untuk itu saya mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.